Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Imelda Dwi Wiranti. Abdi siswi ti kelas 12 IPS 1. Di dia abdi bade ngaresensi novel nu judulna Saenggeus Halimun Parai. Novel ieu dikarang ku Am Amelia, diterbitkeunna ku Pustaka Amaldi. Kaundel bukuna 76 halaman. Tahun terbitna nyaeta tahun 1882. Si resensina nyaeta novel ieu nyaritakeun hiji lalaki nu ngaranna Inu jeung hiji awewe nu ngaranna Awit. Maranehna dikawinkeun sabab indungna Inu balas budi ka keluargana Awit nu tos ngabiayaan jeung ngarawat indung Inu pas indung Inu geuring ripuh. Saenggeus maranehna kawin, Inu keukeuh teu narimakeun mun istrina teh nyaeta Awit. Sabab Inu geus boga kabogoh nu ngaranna Mila nu ayana di Garut. Saenggeus maranehna kawin babaraha minggu, Inu sikapna cuek keneh ka Awit sabab Inu pan teu bogoh ka Awit. Jadi mun misalkan ngobrol oge sabutuna hungkul sanajan geus suami istri, Inu jeung Awit sarena patukang-tukang keneh. Saenggeus samingguan leuwih Inu jeung Awit kawin, Inu indit ka Garut jang manggihan Mila. Pas nepi ka Garut, Inu nepina sore, tidinya langsung ka imah Mila. Pas nepi ka imah Mila, Inu langsung ngobrol jeung Mila da kangen cenah. Terus geus kitu pas ngobrol Inu ngarasa mun Mila teh cuek, antak Inu heraneun naha Mila beut kieu nu baheulana bawel ngomong wae ieu jadi cuek. Kaisukanana Inu balik ka imahna deui. Pamit ka Mila bade uwi, tapi Mila teu tarangeun mun Inu teh geus kawin jeung Awit. Tah pas nepi deui ka imahna pan aya si Awit deui. Inu teh judes di dinya teh daogaheun mun misalkan papanggih jeung Awit. Saenggeus Inu manggihan Mila, adina Inu nyamperkeun nu ngaranna Yoyom. Nyarita si Mila teh nyaeta geus boga lalaki deui salingkuh ti Inu. Pas Inu ngadengekeun carita ti Yoyom, Inu hatena teu pararuguh nyeri hate pokona kecewa ku Mila. Tah saenggeus ngadengekeun carita ti Yoyom, Inu mikir Inu teh jiga dihianatan ku Mila. Awewe nu dipikanyaah ku manehna ti baheula tapi malah ngajian nyari Inu. Hate Inu ancur pokona ngarasa dihianatan. Tah saenggeus kajadian mun Mila teh salingkuh jeung lalaki batur, lalaki nu lain, Inu sikapna berubah jadi ngalakukeun kalakuan nu dilarang ku agamana nyaeta maksiat jeung ngaulinkeun awewe. Saenggeus kajadian Inu nu ngalanggar kalakuan nu dilarang ku agama, babaturan Inu nu ngaranna Obos nasehatan Inu. Obos ngomong kieu ka Inu. Inu ayeuna mah tos tong mikiran Mila deui, ayeuna mah mikiran Awit we nu geus jadi istrina Inu. Jangan naon mikiran Mila nu geus nyanyeri Inu, ayeuna mah pikiran we Awit. Geus lila usia kawinan Inu jeung Awit teh. Ayeuna bulana Awit jang ngalahirkeun kuduna dibawa ka bidan. Tapi Inu teh embung nganterkeun da teu paduli cenah eta mah da lain budak Inu. Sabab Inu embungan nganterkeun Awit ka bidan, da urusana cenah da eta mah lain budak Inu. Tah mantakan Inu ti awalna teu beukieun ka Awit, da Awit teh geus hamil tapi lain ku Inu. Tapi Inu teh ka dia mah narimakeun tapi keukeuh we sikapna judes keneh, cuek keneh ka Awit. Saenggeus dipapatahan ku indungna, Inu daekeun nganterkeun Awit ka bidan. Tah pas nepi ka bidan, Inu nungguan tapi jiga nu wegah kitu pokona. Tah Awit teh diurus we ku bidan. Manehna si Inu nungguan lila, tapi Inu teu ngilu ka jero di luar. Pas budakna lahir, budakna di pasihan nami nyaeta Ina. Da Awit teh bogoh pisan ka Inu, jadi ngaran budakna teu jauh beda jeung Inu. Pokona saenggeus anak eta lahir nu ngaranna Ina teh,
Inu sikapna mulai berubah, bisa narimakeun mun misalkan istrina teh nyaeta awit. Jadi papatahan teh ku babaturanna nyaeta geus we ayeuna mah Inu jeung awit nu narimakeun keadaan Inu. Mun Inu nyaah ka awit berarti kudu nyaah oge ka budakna sanajan lain budak Inu. Tah saenggeus Inu mikir lila, mikir ngarenungkeun keadaanna, Inu mulai narimakeun mun awit teh istrina. Inu ge geus narimakeun mun misalkan si Ina teh anakna. Ayeuna mah sikap Inu teh makin bager ka awit. Jadi awit ge bungah, Inu teh geus narimakeun mun awit teh istrina. Sakitu eusi novel nu tiasa abdi resensi. Hapunten bila aya kalepatan atanapi salah tina pangucapanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.